Allahu Akbar. Ah, si ibu bapak sadayana masjid kade ibu. Yuh, komo-komori cenah ngonang mamah dede halal biang halal wah. Kade bisi ka mabruran puasa urang eueuh ece. Da mabrurna ibadah malain pada ece kudu ayeuna kompak ngaji di dia hadir. Ari balik ngaji teu diamalkeun ilmuna. Juga nu nya alus ditariung. Datang ka imah mah dibabetkeun. Bener gitu. Oh, ayeuna ditiung lu pada keur ngaji datang ka imah mah dialungkeun. Diganti ku singlet. Ata kitu ibu ayeuna mah dunia teh semakin nini ge make calana street. Bujur leutik diatrit-antrit. Lila-lila ka pacirit. Ada gaul ayeuna mah nini zaman kiwari mah ningkah sok make legging. Sok aya nu make legging. Legging teh calana lepet gegeren anjing. Ya Allah, make baju sekwil da sekitar wilayah dada. Leungona lurah luhur sabelah, arokna bupati buka paha tinggi-tinggi. Teu beda jiga Jablay di Pangandaran. Aya di dia Jablay. Aya sengseong? Apaan teh ibu sengseong? Jerkut, apal jerkut? 15.000 toto jer dina jukut. Ya, cek ada dikemas diri teh tong keur ngaji wungkul. Sabab barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa. Oh, si emak geura geulis dikemas mah ditiung teu apa romeheun. Cik ibu lamun awewe ditiung wae sae awon. Jawab sae awon. Awon. Piraku keur diangir dititiung. Manya keur dikeramas dititiung. Terus sing nepi uteukna ka dinya. Oh, ibu nu gareulis ieu ka hade. Manfaatkan ibu yu abdikeun diri ka Gusti Allah ibadah sing ningkat. Masjid Lebetan Sokang abdi mah tidak mengharapkan Bapak Kepala Desa Pak RT, bapak-bapak kompak ngaji ayeuna lebih 100 orang. Dur waktu subuh ada panggilan nada dering ngalangkungan adan bakal aya engke di masjid nu berjamaah sakieu bapak-bapak. Keur ceuli. Pak RT na ge duka teuing. Alhamdulillah abdi mah bangga tadi suruh Pak Kepala Desa. Alhamdulillah cenah Bu Haji di Cikakak mah berjamaah tiap masjid teh disiplin. Da kabuktian dur waktu lohor beduges di masjid. Benar. Heeh, dur waktu asar kohkol geus ditajug. Benar. Jadi nu pangheulana asup ka surga na ge bedug jeung heeh. Cek bedug teh bye-bye Pak RT. Eta bedug rek asup ka surga. Ari RT ngepluk we udu di sawah. Oh, kahade Bapak, yuk. Tong ayeuna kahalang ku kahalangan ku hujan ku leueur lamun leueur kantun nyanak lamun poek nyanak batre lamun hujan nyanak esok ibu lamun hujan di payung ke masjid ulah tuna we di luar payungna mah tong sok di payung ke masjid ijem atuh teu galib jeung batur pira kurek nyong celok di tengah di masjid di papayung. Ya, Kang kupingkeun di masjid teh Bapak para pamuda aya nu ngadagoan Bapak darajat jumlahna 7 likur. Beda jeung imah ece. Wah Bapak darajatan. Mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid. Naon maneh ngajawab ni tarik bari salah. Balikan deui. Mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dar-dar gelap ukur payung nu ngiuan najan poe kebari leueur teu paduli kajeun teuing sok da pantes ibu atuh mesing ngeyong-ngeyong budak ge maca eta teh reku sholawat ayeuna mah da usum sholawat anu ieu geuning Bu nada India tapi disolawatkeun nya nahnu jiranum haramil isani wal hasani bisa urang apaleunana tarik Bu isani wal hasani tos ngan di abdi mah barudak sok diheureuykeun teh
cincang keling manuk cingkleng cindetan plus kakolong bapak satar bulanong abdi teu bisa lagu India bisa nage lagu pop Sunda